Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka pamirsa sadayana. Abdi Teti Nurhayati sareng abdi Resa Jinta Novianti. Pamirsa, dina dinten Sabtu 11 Januari 2020, EMA Aksatur ngalaksanakeun pagelaran seni bertema EMA Berdasi. Pintonan seni pensi merupakan tempat pikeun nyebarkeun kreativitas siswa. Ia dibuktikan ku penampilan murid. Kegiatan ieu oge ngalatih siswa pikeun menyatakeun diri salaku remaja. Tahap ditepikeun dina bentuk pamentasan kreasi siswa MA Fatul Islamiyah dina pagelaran seni anu judulna MA Berdasi. Ucara ngabentos dan sababaraha grup musik di band MA, grup nasid atau qasidah, tari modern, KTP, senam, sareng kabaret anu dilaksanakeun ku siswa-siswi MA Fatul Islamiyah. Potensi ieu cukup dipikaresep janten pilihan anu nyegerkeun saatos kegiatan. Y es esa mujer fue para mí. Saya terima nikahnya Neng Esi binti Ocen dengan mas kawin tersebut tunai. Tak bisa untuk kau hindari. Rupina sakitu anu parantos biasa didibikeun ku simkuring kapaeun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.